Lima tinggal sholat berjamaah genep-genep teutur tinggal Jumaah. Kamari geus diterangkeun salah satu kewajiban tapi khusus ya mah keur lalaki. Khususnya eta boga kewajiban ngadeukeun sholat berjamaah di hiji lembur. Paling saeutik nu berjamaah teh kudu duaan, nyaeta imam jeung makmum. Lamun lembur eta tuluy teu aya nu ngalaksanakeun berjamaah dina unggal waktu sholat nu 5 waktu, meskipun sararea pada sholat unggal waktu tapi eueuh nu berjamaah di lembur eta mangka burungna salelembur edana saja jaga gelokna rancakalong. Jeung bahasa kolot pada teman gitu, burung salelembur edan saja jaga gelok rancakalong baru bisa ulun gitu. Doraka sararea nyata nu disebutkeun hukumna fardu kifayah. Eta kudu bagja kudu atom di mana di ilmu tuluy aya ustad, tuluy aya anu dot daek adan, daek komang, daek imaman gitu. Nah, berarti dosa urang anu teu berjamaah dina waktu eta katalangan. Ya, katalangan usaha ku anu berjamaah. Kudu kitu sabenerna. Mata kamari geus diterangkeun, lamun urang meuli angkot, mun urang boga angkot, ya ulah mikirkeun teh ngomean angkotna wungkul. Tapi nu kudu perlu dipikirkeun teh supir eta angkot. Kira-kira dek ngabijieun penghasilan lamun ceuk eta angkot tuluy eueuh anu nyepiranana nyamoa. Pikirkeun. Ya, pikirkeun kahirupan eta supir angkot. Edek persentase, erek setoran silahkan. Nya kitu deui ya ustad, kiai, doa anu daek ngokolotan ngimaman unggal waktu di masjid masing-masing. Urang kabeneran ayeuna teu bisa karena nu ini ka pasar, nu ini ka pasir, nu ini ka kantor, anu merantau jeung sajabana sing supir angkot mal maju jeung urang doraka sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya kene rumah ngalangankeun satuluyna ya masih kene ieu ukur bapak-bapak dosa anu kagenep puluh genep teu udur tinggal Jumaah. Tah urang ayeuna bisa nyaho. Tah begitu musim corona tuluy aya TMUI ya, bahwa aya himbauan bahwa Jumaah ditangguhkeun gitu. Lain salatna anu ditangguhkeun teh, tapi naonana Jumaahna urang nyawa ngaji ya nyata ngaji soal kewajiban salat Jumaah. Satu kewajiban sholat Jumaah sing nyaho. Kaduana oke keagungan poe Jumaah sing nyaho. Di antara makhluk Allah ciptaan Gusti Allah Ta'ala, Gusti Allah teh ngadamel makhluk teh tumpah-tumpah. Aya rakyatna, aya pejabatna, malah aya rajana. Kabeh itu makhluk Allah gitu. Kabeh. Ya, contoh ayeuna rajana masjid. Salam dunya aya sabariji? Aya 3. Tuh.
rajana masjid salam dunya aya seperti hiji Masjidil Haram, dua Masjid Nabawi, tilu Masjidil Aqsa. Itu rajana masjid. Masjidil Haram karena disebut rajana, salat didinya, ibadah didinya di Masjidil Haram ditikal-tikal ganyaranana 100.000 tikal dinu biasa. Disebut rajana. Nomor kedua Masjid Nabawi. Masjid Nabawi nu aya di Madinah Munawwarah kayak ngabangun junjunan. Ya. Maka eta Masjid Nabawi rajana masjid nomor 2. Naon sababna? Ibadah, sholat, maca tasbih, tahlil, dzikir, maca Quran, itikaf di Masjid Nabawi ganyaranana ditikal-tikal 10.000 tikal dina hiji riwayat. Dina riwayat lain ditikalna 1.000 tikal dibandingkan jeung biasa. Loh, tak disebutkan rajana masjid anu nomor 2. Nomor katilu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid para nabi. Masjid anu kenging ngabangun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertama Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan ku Gusti Allah taala ngadamel masjid nyaeta Masjidil Haram. Sabada Masjidil Haram dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam selang 40 tahun. Dawat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu selang 40 tahun maka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ngabangun Masjidil Aqsa. Tidinya dilanjut ya para nabi para rasul sampailah ke Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, terus turun temurun sampailah kepada Kanjeng Nabi Daud alaihi salam, kagungan putra turun temurun Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, turun temurun nepi ka Kanjeng Nabi Zakaria, Kanjeng Nabi Yahya, Kanjeng Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Para nabi, para rasul 90% adalah di Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, maka jadilah Masjidil Aqsa raja masjid nomor kasabaraha? Nomor katilu. Ibadah, sholat, tasbih, tahlil, zikir, maca Quran di Masjidil Aqsa satengaheun ganjaran di Masjid Nabawi. Lamun di Masjid Nabawi tadi 10.000, ya berarti setengah. Lamun di Masjid Nabawi itu 1.000 lipatan, maka di Masjidil Aqsa adalah 500 tikel dibanding jeung ibadah di Masjid dan Masjid. Nah, sababna pangna satengahna di Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa itu adalah masjid para nabi, para rasul. Eta teh nemongkeun bahwa junjunan urang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih unggul jadi rajana para nabi, rajana para rasul. Sedangkan ari Masjid Nabawi anu dibangun langsung ku tangan junjunan urang. Ya. Tah jadi di masjid ge aya naonana? Rajana. Kitab suci anu diturunkeun ti langit nu 104 kitab aya naonana? Aya rajana. Urang pada apal kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Qur'an. Nu jadi rajana kitab suci adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim nu 114 surat. Ya, dina Qur'an nu ayatna 6.660 ayat. Ayat-ayat nu jadi rajana.
Ya, nyata rajana ayat Quran teh naon cenah? Ayatul Kursi. Ayat kursi adalah rajana ayat Al-Quran. Sehingga didawukeun ku junjunan saja lemah nu dawang dina jero sapoe sapenting maca ayat kursi 17 kali. Maca ayat kursinya seberapa kali? 17 kali teh nu 5 kali unggal salat lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Tah berarti seberapa tah? 5. Ya. Nu sasesana unggal ba'da salat subuh. Ya. Subuh tambah 7 kali. Tuluy ayeuna ieu naon teh maghrib tambah maghrib adalah hiji nying hareup kulon ayat kursi teh, 2 nying hareup ngidul, 3 nying hareup ngetan, 4 nying hareup ngaler, 5 nying hareup luhur tengah, 6 nying hareup handap tukul ya, katujuna kulingkeun kabehanana. Jadi jumlah nanti adalah 17. Dina keterangan maka moal aya hahalan antara eta jalma nu ngawirid ngabiasakeun ayat kursi umal ba'da salat sapoe sapenting 17 kali, moal aya hahalan antara manehna jeung sawarga ngan ukur maot tukul hos maot lulus ke mana? Ke surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka disebutkan nama rajana ayat Al-Quran. Malaikat oke bisa apa? Ayat naonana? Ayat rajana. Di antara malaikat anu bilanganna nu teu aya nu muninga kana bilangan malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sabab teu aya jujukutan, teu aya tatangkalan, teu aya hiji keusik. Ya, ciptaan Allah nu aya di muka bumi angin kabeh eta aya malaikat. Kabeh aya malaikat ya. Nah, urang teh cuman anu wajib dikanyahokeun malaikat teh anu sabenernya teh 10. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Asrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Malik, malaikat Ridwanullahi ta'ala alaihim ya wa alaihimus salatu wassalam. Para malaikat itu wajib dikanyakan ya. Tapi antara malaikat aya nu jadi rajana para malaikat. Rajana malaikat sadaya makhluk nyata malaikat Jibril alaihi salam. Cara jana malaikat jana malaikat Jibril alaihi salam. Poe ke bisa apa? Aya rajana. Rajana poe. Poe naon? Poe Jumat. Poe Jumat adalah rajana poe. Naon sababna disebut rajana poe? Kangjeng Nabi Adam alaihi salam didamelna ku Gusti Allah dina poe Jumat. Degnem ke kiamat dina keterangan didawukeun adalah poe naon? Jumat. Ya, mata poe Jumat rajana naon? Rajana poe. Oke, pangna disebut rajana poe, dawuhan junjunan teu aya poe anu penuh ku kahadean, ku kaberkahan, ya, ku tamah-tamah ganjaran, ya, tibaran mimiti peletek bijil pada poe nepi ka angeusanana leuweuh anu ngaleuwihan tina poe Jumat. Ya, kan pada urang teu naon. Ai apal mah da geus apal teu bade oke. Dan kitu we. Kitu we. Ya anu mana ya poe Jumaat teh ku Gusti Allah taala asalna
dina keterangan didawuhkeun ya teh didikeun ku Gusti Allah ka umat-umat Yahudi kok tamere keistimewaan tikel-tikel ganjaran keagungan gue jemaah kok keraraja. Cuman alhamdulillahirabbil alamin urang Yahudi argumen kalah kami poe Sabtu maka jangan alhamdulillah. Urang Yahudi milih poe Sabtu mata Yahudi mah salatna mingguan ada poe Sabtu disebut hari Sabat ya karena asalna dia sholat poe Jumat. Geus kitu asongkeun deui ya kagungan kaistimewaan poe Jumaah teh ka umat Kanjeng Nabi Isa alaihi salam ka urang Kristen anu penting we ka kana poe Minggu. Ya. Kulantaran arumukeun alhamdulillahirabbil alamin maka diperintahkeun ku Gusti Allah ka malaikat Jibril geus eta mah bikeun keur si bungsu eta keur umat junjungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang teu kungsi nyaho lalakonna teu kungsi nyaho capena jeung umat urang mah nyaho ayeuna nampa sawah warisan. Ngan beda antara boga sawah warisan di kolot jeung boga sawah meunang iti kuliah geus capek. Lamun meunang iti kuliah geus capek mah meunang kesang badan kesang lembut boga sawah teh api banget bujuk-bujuk make dijual digadekeun ge kumaha nyamoa aing daripada ngagadekeun sawah kene ngagadekeun hulu ya di mana boga sawahna meunang kesang sorangan ngan lamun sok sawahna warisan teu kaon boga-boga butuh saeutik maka dikumaha gadekeun itu nama dikumaha lamun dijual teh dibagi ka Mekah hari pek tadi jual teh kalau tadi pakai ngap dangdut teh kawinkeun teu boga duit keur ngap dangdut majual naon heula mun sawah menang aneh-aneh sawah menang saha warisan ti kolot mata ceuk kolot bareto ieu dek ka Mekah teu meunang ngajual sawah eta sawah anu warisan ti kolot teu meunang dijual kade memang bener eta teh ceuk akang mah sawah warisan ti kolot ulah dikumaha ulah dijual nampakna ulah dijual kirang bara atuh maneh teh ayeuna boga sawah meunang meuli sorangan ieu mah warisan ti kolot ujug-ujug dikumaha dijual leuheung lamun dijual teh dipake ka Mekah ari pek dijualna kalau kari dipake naon harap pantes kolot anu geus maot ieu nyeri hate lain ngadoakeun salamat ka anak inju beureunan teuing di anak inju ngan lamun dipake ka Mekah mah teu naon dijual oke malahan lamun kolotna bareto anu ngawariskeun sawahna can kungsi ka Mekah tuluy ayeuna dipake ka Mekah kudu jadi anakna keti alam kubur teh bakal kumaha. Alhamdulillahirabbil alamin Gusti kuburikeun ku siap abdi kantos digunakeun ayeuna po anak abdi alhamdulillah bakal ato wah nya make atoheun manehna kae heula ada trese sampai bakal kaya ya seperti itu ya jadi ieu poe Jumaah teh ku Gusti Allah taala teh dipaparinkeun teh ka umat junjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alias ka urang teh kudu umah kudu atoh ieu ngan tadi teh kulantaran teu nyaho hesena jeung teu nyaho cabena kapung-kapung ieu Jumaah dijual kunaon manembakna teu Jumaah dina Jumaah ieu kanggo atuh da anglereun hari diisukeun ngan saeutik deui jadi kajeun naon kajeun poe Jumaah daripada naon
daripada ayeuna kagok angel. Naudzubillahi min dzalik. Karena teu nyaho naon-naon. Karena teu nyaho capena sok digadekeun. Sok dijual. Anu kuduna mah di kumaha? Dipupus di sabab Jumaah adalah rajana naon? Rajana poe. Urang dina ngadenge khotib dina Jumaah nyarioskeun nganepikeun dawuh junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa poe Jumaah sayyidul ayyam, rajana poe. Wa hajjul fuqara, jeung deui salat Jumaah teh adalah mangrupakeun ibadah hajina jelema nu teu barangga. Nu teu barangga duit, nu teu mampu mengaji ka Baitullah teu sulit sebenarnya dina agama dan ibadah mah dikinan wae salat naon Jumaah. Itulah mungahajina. Jalma anu can mampu mengaji tikir salat Jumaah. Memang benar seperti itulah. Maka disebut poe Jumaah rajana naon? Rajana poe. Oke, segala rupa ibadah naon wae dina poe Jumaah ganjaranna bakal ditikal-tikal 70 tikeun dibanding jeung poe-poe nu sejenna. Sholawat pada sesolawat, poe Ahad urang baca sholawat, poe Jumaah baca sholawat. Yo, sholawat poe Jumaah bakal beda ganjaranna jeung sholawat nu poe naon? Poe Ahad. Meskipun pada menang ganjaran. Sedekah pada sedekah poe Jumaah sedekah, poe Ahad oge sedekah, poe Ahad sedekah alus-alus. Ngan sedekah poe Jumaah ganjaranna 70 tikeun sedekah anu poe naon? Anu poe Ahad. Karena poe Ahad poe Jumaah adalah sayyidul ayyam, rajana naon teh. Mata pantas junjunan ngadawukeun aksirus sholata alayya yaumal jum'ah wa lailata. Lobakeun kuaranjeun baca salawat ka kami malam Jumaah. Beurangna lobakeun baca salawat. Urang teh diparentahkeun ngalobakeun maca salawat ka junjunan dina poe jeung dina malam Jumaah. Sakumaha nu disebut ngalobakeun, ai urang mah kieu ngalobakeun teh da ari 3 siki ge loba kitu. Sabab ngaran loba mah leuwih ti hiji, leuwih ti 2 teu. Urang mah kitu, teu cara kana duit. Ari kana duit mah ieu dibari 100.000 ge, cenah duit 100.000 zaman kiwari mah kana naon kitu. Karena duit begitu. Karena sholawat lobakeun da 3 oge geus kaasuh naon cenah loba. Tah kitu otak urang banyak. Ya. Padahal dawuhan para ulama nu disebutkeun loba dina maca sholawat andai kata aya katerangan lobakeun maca sholawat, aya katerangan lobakeun maca zikir, aya katerangan lobakeun maca tasbih, aya katerangan lobakeun maca tahlil. Andai kata para ulama ngadawukeun nu disebut kalobakeun teh tina mimitina 1000 kakarek kalobakeun. Aya kakarek 3 siki mah aya kana kitu kejadian kana duit teh tong we 300.000 nyebut kiwari mah kana naon kitu. Subhanallah. Menurut sebagian para ulama di mana aya keterangan lobakeun apakah maca shalawat, apakah tasbih, tahlil, zikir, tak batas ngalobakeun teh sabaraha disebut loba teh. Menurut sebagian para ulama mah 600 nu disebut ngalobakeun. Di mana geus nepi ka 300 kakarang disebut naon? Loba. Nu tadi mah sabaraha? 1000. Menurut sebagian para ulama deui nu disebutkeun ngalobakeun teh adalah minimal 300. Ya, eta termasuk naon? Ngalobakeun tasamat eta euy.
Para ulama ulah tutuluyan. Ulah tutuluyan. Tinulat jadi 100 jadi tekan. Tak disebut ngalobakeun teh adalah tina mimiti sabaraha 300. Ada eta mah cara salamat 3 segi 40 100 biasa teh mah karek biasa teh mah lain ngalobakeun. Beda antara ngalobakeun jeung naon? Jeung biasa. Nah, jadi sedengkeun dina poe Jumaah dianjurkeun ku junjunan lobakeun maca sholawat, lobakeun sedekah. Naon sababna? Tak kita. Sababna ingat dina poe Jumaah karena raja nasakabeh poe, sakabeh amal ibadah dina poe Jumaah, apakah sholawat, apakah sedekah ditikal ganjaranna dibanding jeung hari-hari biasa 73. Maka pampat poe Jumaah, poe malam Jumaah. Oke didawukeun ku junjunan bangna dina poe Jumaah rajana poe karena dina poe Jumaah anu 24 jam timimiti beletek bijil panon poe, timimiti suruh bijil panon poe, suruh panon poe maghrib malam Jumaah nepi ka peletek nepi ka surut maghrib poe Jumaah malam Sabtu. Berarti sabaraha jam? 24 jam. Dawuhan junjunan aya hiji saat, aya hiji jam anu dina saat eta adalah disebut saat ijabah. Saat ijabah ieu lamun jelema iman, jelema Islam tuluy doa ka Gusti Allah, aya pangabutuh, aya kahayang, pas ningang kana saat ijabah. Jeung bahasa barudak disebut tok cer. Asal ningang kana saat ijabah. Cuman ieu saat ijabah dirahasiakeun. Jam sabaraha jeung poe kumaha teh itu rahasia. Kadon-kadon atuh. Nah, ya cara naon? Cara Lailatul Qadar we ku Gusti Allah dikumahakeun, dirahasiakeun. Nya eta bisi kumaha? Bisi kita dipilihan teh eta eta rahasia. Wayah kumaha duka dan dirahasiakeun. Dawuhan para ulama ayana saat ijabah teh ngan sakilan. Ngan sakiceuk. Dah. Ngan sakitu. Dina jero 24. Ya. Ya. Iraha waktuna cara Lailatul Qadar. Para ulama ngadawukeun karena dirahasiakeun ku Gusti Allah, cuman ieu mah hanya sekadar tanda-tanda wae. Ya, ieu waktu-waktu saat-saat anu besar kemungkinanna. Satu, menurut sebagian para ulama nyaeta ba'da salat subuh dari kebijikan poe Jumaah. Numatak para ulama, para aulia sok ngayakeun wiridan, kumpulan, doa ba'da subuh nepi ka bijil panon poe. Susugana ya, teh para ulama nu darek wiridan menuju subuh nyae ketinggali beda aja betara wiridan subuh Jumaahnya. Menurut sebagian para ulama cenah ba'da asar nabi ka maghrib. Ayatna nu ngan sakila teh saat ijabah teh di dieu. Mata para ulama sok aya anu ngadamel riungan doa, riungan pangaosan teh ba'da asar poe Jumaah nabi ka maghrib. Naon sababna? Teh eta. Nu diarang teh. Nu mata ka teh mah dikurang. Para kiai, para ulama nu sok ngayakeun riungan doa ba'da asar poe Jumaah nabi ka maghrib beda dibatur teh. Karena naon? Sebab ninggalna saat naon atuh? Ijabah. Menurut sebagian para ulama dina mimiti ngong ada lohor imam naik
khotib naik mimbar jadi khutbah kan begitu khutbah imam khotib naik mimbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuluy kemudian naon adzan bisa adzan tuluy imam naon khutbah nepi ka beres salat tadinya ayana saat naon ijabah numatak didinya para ulama kesemutan. Menurut sebagian para ulama disitulah yang paling besar harapan ayana di ijabah doa nyata tidak mimiti adzan Jumaah nepi ka beres naon salat adzan khutbah tuluy salat Jumaah baikana tempo khutbah tuluh lebih ke istri tak gitu kan baik rasakan pula lagi ibu-ibu mah insyaallah datar aja rumah jadi ibu-ibu mah ngerasakan lan kula lagi rasakan didinya nu tadina teu tuluh oge begitu imam ajeuna khutbah atau dari dirinya bahwa ujian dirinya ayatnya sangat tahu ijabah ngarah dari ijabah dan cek setan teh dimana teh ke SY setan ngagantung dina bibir panon anu luhur tasinya mengurang ke khutbah imam tuluy urang ayeuna turuna asal leuwih ti mistik sing ingat eta teh setan ngagantung dina bibir panon anu luhur. Mata hese dek naonana. Oh teh jalan aja. Bisa. Lain di buku. Didinya aya saat naon ijabah. Ya, lain mangsa kadar banyak. Memang kitu dina keterangan. Memang kitu dina keterangan. Oke aya. Di mana ya ini setan digesek bibir panangan luhur leungit setan. Tina kabeneran anu dipake tilam salat teh koran. Maka tempo teh khutbah. Imam khutbah. Iya macam naon, macam kawalan. Begitulah jemaah zaman ayeuna maka tilamna kunaon. Kuwaran hati-hati maka tilam kuwaran. Itu adalah pengalihan setan. Di mana pengalihan tina bibir panon karena digesak. Leungit naon tuduh. Pindah kana naon? Kana kawaran maca jadina. Kabeh intina si setan supaya urang ulah tulus menang naonan jangan ganjalan mata junjunan ngadaukeun tuluy sok dihayakeun muroki tukang mungahkeun anu nyekel ancis teh ya tuluy ingetan teteh ingetan ayyuhal hadirun ya dohal hadir nu jalma kita quri al-Qur'an fastami'u lahu di mana dibacakeun khutbah darengikeun rardekeun wa situ la'allakum turhamun sing regep ka ajeun arah meunang rahmat ti Gusti Allah taala junjunan ngadawuhkeun man qala li sahibihi saha jelema anu ngomong ka babaturanana ya amsit wal imamu yaktubu faqad lagaut kama baturanana karena babaturanana keur khutbah imam ieu ngobrol tuluy abdi rasa teh urang teh asa bener cepes ya itu imam apa nu keur naon dengikeun kalau kana dan kalau asa bener maka junjunan ngadawuh jelema nu ngomong kitu ka babaturanana faqad lagaut maka jumaahna adalah gaplah kalau jumaah ganjaran jumaah jumaah mah jadi ngan ganjaran saat ijabah teh tuh eta teh cacak nyarek kanu keur ngobrol kumaha nu ngobrolna tinggal ngomong tinggal ngomong nyarek wae kanu keur
ngobrol geus matak ngahanguskeun ganjaran naon ganjaran eta cuma kumaha lamun aya nu ngobrol ya imam keur khutbah urang dek nyarek ngingetan ulah ku omongan deui sabab lamun ku omongan deui mah biasana nyarek ngobrol nitah jempe kan keur ngobrol tuluy ku omongan deui eueuh bedana biasana paranti budak atawa paranti ibu-ibu. Bu ibu-ibu aya ibu-ibu jeung ibu-ibu biasana di mana nyarek ka ibu-ibu deui nyarek ngobrol nitah jempe ibu jempe ibu eta jempe katemahan deui kadenge di kudu ibu nu seje hei itu jempe katemahan deui nang lu ieu teh jempe kumaha teh kan atuh tungtungna teh gane usaha eta teh bedana cara budak kan budak gitu di mana yang dicari gadeng teh kumaha cepet sia tujuh kakang gitu efek teh kadang ini udah cepet tujuh kakang ai budak aya 100 namun urang ayeuna keur khutbah tuluy aya nu ngobrol ya ulah kawas budak jeung ulah kawas ibu-ibu tah kudu kumaha isyarat cukup ibu ketika itu kita lamun teu beunang ku ieu unggul tama cingit saeutik kenapa cingit ulah tarik doi jadi sih ngawaro itu kan yang dipek kemana tuh tadi napa Jumat aya salat ijabah teh dina waktu naon dina waktu eta dina waktu khutbah teu mata pantes poe Jumat disebut rajana naon rajana poe malah dina keterangan ya unggal poe Jumat Gusti Allah maretakeun aya 2 malaikat petugas khusus penerima tamu salat Jumat dina pintu Masjid Jami. 2 malaikat timimiti dur subuh mengadat tugas kitu nepi ka iraha nepi ka mom adzan naon adzan lohor Jumat eta malaikat dina lawak tarto daya 2 Raja Al-Maulana datang ranking ke-1 ranking ke-2 ranking ke-1 Mang Ahmad kedua Mang Muhammad ketilu Mang Jaid keempat Mang Usman kelima terus nepi ka iraha nepi ka mong adzan ke lohor timimiti naon subuh poe Jumat ya nu ranking ke-1 didinya ditulis maka sudah disiapkan nyaeta ganjaranana sarua jeung kurban ku onta jam sabaraha nu disebutkeun ranking ke-1 teh nyaeta ti jam genep nepi ka jam 7 jam genep jam 7 itulah disebutna jam ke-1 tak eta boga baganya ganjaran anu sareng lain pangheulana lain kajian pangheulana hari ini teh setengah 12 meuh lain eta nu dimaksud lain jam ke-1 teh di jam genep nepi ka jam 7 teu lamun sekarang datangna di jam 7 nepi ka jam 8 jam kedua ngaranna maka dinya disiapkeun ganjaranana sarua jeung kurban ku sapi atas onta turun kana naon sapi ari pek datang maka dinya teh jam katilu teh jam 8 sampai jam 9 karena jam katilu ya
mangka bakal dipabarinan ganjaran sewajeun kurban kudoma. Jam salapan teh kudoma. Ayo setengah 12 pada panggilan aya kon. Sarana pada apa? Anu akhirna mah tina doma jam salapan kana jam 10 naik tina jam 10 dan 11 eta mah haruajeun naon cenah entok terus ka ditu nama hayam terus ka ditu nama nol. Masih kita jam setengah 12 eta mah nol. No, oke. Aya kene eta ngong adan lohor mangka malaikat ieu anu tugas nu duaan teh nutupkeun eta buku nuna eta pulpen tutup buku tos begitu imam khutbah malaikat nu dua ngilu ngaredepkeun kana khutbah nasa khotib pintu ditutup buku ditutup jadi nu datang ka paneurean tidak tercatat. Di mana datang ke masjid Jumat imam geus naik naon mimbar itu tidak tercatat tertulis bujeng-bujeng ontak. No, oke. Jumaahna cubar-cubar. Jadi sah ngan ingat ye. Teu ganjaran anak kumaha nya dia curug. Masya Allah jika gitu dan disebutkan ranking ke-1 sawaja ku otak kan kedua sawaja ku naon ku sapi teh jadi adalah tuh malah ieu mah dongeng lain hadis dongeng campuran nu tadi mah bener tadi ieu mah dongeng carita aya jelema anu pangandaran di mana aing menang rezeki nongkrong aing ereksi dekah kasetan nah kerusakan ku Gusti menang duit sekian puluh miliar panadaran aing kudu dilaksanakeun terus duit digegembol ieu nyaeta kasa dek neneangan setan sabab ereksi dekah kasetan tanya ka ditu kadeuy cenah sugan kajina kateuy sugan dia gancangna carita kulantaran kabingungan keur leumpang di tengah-tengah jalan rajul jelema teu rupa ada jelema teh geus masukkeun jurig jelema ge pantes da eta bibir lagi lain ka gigi tapi ka luhur tuh gancangna teh oh teh sugan ieu disebut setan geus bingung. Gok kali aja sa kuring teh setan lakadalah kabeneran nah ya naon kitu kuring teh panadaran di mana-mana jadi nyaeta rek sedekah ka setan neneangan geus sababaraha minggu can papanggih wae ieu teh tah ayeuna kabeneran kuring papanggih aja setan tah kuring aja rek masrakeun supaya cupar deui panadaran kuring ceuk setan ampura kuring mah teu kuki duit bingung deh wae atuh ari kuring kudu dikamanakeun ieu duit kieu wae ayeuna mah kieu geus we anjeun lamun hayang cupar pangandaran tumuan dina pintu masjid Jumaah geus kitu kumaha tah tinggalin ke di mana-mana imam naik mimbar assalamualaikum tojol aya jelema nu datang erek ngilu Jumaah dikeun kadinya. Nah makanya eta teh dulur kuring. Ada kuring mah teu beuki duit. Dikeun ka saha? Ka dulur kuring. Jadi aya namanya nyaho aja sadar. Bahwa di mana urang kapanderian Jumaah imam kabur naik kana mimbar teh urang teh saha teh
leuheung lamun seuk eta nadar teknikeun duit teh miliaran leuheung mun datang ka urang baru aing pangpandeuri nah aja aing mah keun bae disebut dulur setan nu penting aing mah erek naon sugana aya anu mererot ya ari pek teh duit mah nu mere dulur setan jadi sadar di mana urang asup kana pangjumahan imam geus naek kana naon Allahu Akbar eta mah dongeng ngan ari nu tadi mah bener leuwih ganjaran mah kaburu malaikatna naon tutup buku untung ibu-ibu ya ibu-ibu pada tara naon tara jumaah ibu-ibu aya nu sok ngiring jumaahan tara ya ibu-ibu dangukeun ya di mana poe Jumaah hiji jelema lalaki tuluy isuk-isuk teh adus mani niatna adus Jumaah tiwaya kumaha mimitina sah adus Jumaah tina mimiti ngong adan subuh sah teunya adus Jumaah menang adus Jumaah dihijikeun jeung adus sanggeusna sare jeung inung barudak sejak abdi adus ngahilangkeun adus junub sakan tenang abdi adus naon ieu Jumaah bisa sabungan terus diterangkan ya geus tidak miniti geus adus tuluy dina poe Jumaah teh make pakaian nu bersih nu bodas dina keterangan ya beda jeung lebaran aing lebaran mah anu diutamakeun teh adalah make pakaian nu warna teu tidak berbicara bodas dek koneng dek hejo dek warna dek belak nu penting lebaran mah naon uteuh ari Jumaah mah dek uteuh dek urut nu penting naon bodas make pakaian bodas geus make pakaian bodas tuluy manehna make sesengitan dianjurkeun dina poe Jumaah make naon sesengitan imma sesengitan ku minyak seungi wa imma sesengitan ku kakembangan wa imma sesengitan ku menyan ya dianjurkeun make sesengitan ya masjid nu dipake Jumaah dianjurkeun nyeungeut naon menyan dianjurkeun nyeungeut menyan diparentahkeun wujudna lain bid'ah ya disemprot ku minyak seungi itu adalah sunnah make sesengitan geus make sesengitan tuluy niti mana ka masjid diniatan nyaeta rek ngalaksanakeun parentan Gusti Allah salat naon Jumaah mangka begitu manehna asup ka masjid bersih sakabeh dosana satu dosa satu Jumaah saminggu kaliwat. Menurut sebagian riwayat Jumaah anu dekarep saminggu anu dekarep. Menurut sebagian riwayat Jumaah seminggu dosa-dosa nu kaliwat ditambah 3 poe kaharep. Berarti kalau urang boga dosa ti Jumaah itu tapi karena Jumaah eta maka dosa dihapus dihampura ku Gusti Allah Taala eujeun ditambahan we. Bonusna 3 poe berarti Sabtu, Ahad, Senin. Nu encan di Rempang ieu geus sediakeun naon? Hampura ku Gusti Allah. Berarti 10 poe eueuh ganjaran kitu. Nah ieu teh keur bapak-bapak ya. Geus kitu tuluy beres salat Jumaah maka asup ke masjid Jumaah salat naon pek silakan mun kaduga maneh gede modal ketengan usolli sunatan syukur wudu beres usolli sunatan tahiyatul masjid usolli sunatan taubati min jami'id dzunub usolli sunatan liqadail hajat
ada isu kene usolli sunnatat tasbih gitu. So nepi ke laksanakeun salat Jumaah, beres Jumaah assalamualaikum adalah baca satu nyaeta musabba'ah anu serba 7 musabba'ah teh. Fatihah 7, terus qul 7, nonde Falak 7, Ikhlas 7. Qabla ayyusanniya rijlahu samemeh ngadua kalikeun ieu suku dina hartina tas tahiyat assalamualaikum suku teh dirobakeun. Baca 7. Geus kitu tuluy baca doa kabungharan. Doa kabungharan macana teu kudu loba. Anu 4 kali. Sajumaah sekali. Dan kudu dawa. Now Allahumma ya Qudiyyu ya Hamidu ya Rahimu ya Wadudu, terus aqnini bihalalika an haramika wa bita'atika amma siyatika wa bifadlika amman siwa nun Gusti zat anu maha bunga ya Qudi ya Hamid nun Gusti zat nu maha terpuji ya Mubdi'u ya Mu'idu nun Gusti zat anu menciptakan ti awal sareng mugi Gusti zat Gusti anu ngawihkeun deui ka awal. Abnini bihalalika abdi berharga Gusti kubarang habar berharga kubarang hati berdoa lagi cuma doa kebenaran nih macam asa barangkali cina 4 kali mun ayat tambah leuwih na 70 ya geus kitu tuluy we baca ilas-ilas gitu. Nah, anu ilas-ilas tuh biogros dan ilas-ilas nyebutna oge. Heukeuh bae lamun teu saterima ilas. Aya cukuran naon? Tah eta teh bisi teu apal dina katerangan didawuhkeun mangka dia hampura satu sakabeh dosa manehanana walau kanat misla zabadil bihar sana dosa nasabi bilangan budak lautan besi. Satu dina riwayat saja idza jutunibatil kabair dihampura sakabeh dosana dengan catatan nyaeta jauhan dosa gede ya dosa gede sebenarnya nanti jempol ya. Maka dawuhan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu ajeuna ngadawuhkeun jelema nu ngadawamkeun maca ilas-ilas sabada Jumaah 5 kali 5 balet dijamin tempo mautna bakal kabawa iman kabawa Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jaminan bisa. Tah zaman ayeuna mah hiji nu irit Jumaah ngarebun, kaduana anu wiridan Jumaah nepi ka ilas-ilas tinggal kenangan. Bener teu? Tinggal kenangan. Keterangan dina naon? Dina kitab seperti kurban kuota, seperti kurban dan kan lamun kenyataan di lapangan aya sabaraha sikik anu tempo Jumaah datang seperti itu. Kedua aya sabaraha urang di mana beres Jumaah anggeus nepi kana ilas-ilas gitu. Assalam dek di mana mendatna sakat ijabah pantes. Geus itulah disebutkeun Jumaah teh sayyidul rajana naon rajana poe kaum cerita dina keterangan di mana-mana lebaran dina poe Jumaah bener itu kan
komo lamun ningang wukuf di padang Arafah ninganna tanggal salapan raya bupe naon poe Jumat geus we ganjaranna teh sarwaju numutkeun satu kaul mah 700 tikeleun haji biasa. Menurut sebagian kaul minimal adalah 7 tikeleun ganjaran ibadah haji anu biasa. Lamun tanggal salapan raya wukuf di padang Arafah ninganna poe naon poe Jumat. Karena Jumaah adalah rajana naon rajana poe ya terus. Nah ibu-ibu sararea para lain kabita ganjaran ibadah Jumaah bapak-bapak nu seperti dia diterangkan ibu-ibu para lain tuh. Nah babari ibu-ibu mah hiji ibu-ibu mun daek wae ngilu Jumaah ibu-ibu teu nanaon bae ngilu Jumaah ya cuman ka dina pang Jumaah di kumaha ditertibkeun tempatna naon sababna hiji ngaran ganjaran sarua ada bekal kebagian ganjaran kaduana atuh ngarah wau we tamal bejana jeung tamal kawarangan kumaha teh salat Jumaah teh bapak-bapak nu salat Jumaah teh da cirina kieu begitu ku jemaah haji dibawa ke Mekah datang ke Mekah jemaah haji teh ke Masjidil Haram ke Masjidil Nabawi eta teh reang ngaranyakeun ka Pak Haji cenah ari ibu teh kumaha Jumaah tong satu teh kadua ngaranyakeun teh nah kumaha cenah ari Jumaah na ibu-ibu berarti can pernah naon tah can pernah Jumaah katiluna ari geus teh Jumaah Pak Haji cenah kedah nganggo salat lohor atawa henteu kaciri berarti can pernah naon tah can pernah Jumaah bu kadangun teh kali-kali mah teu naon mir Jumaah sah ibu-ibu Jumaah ari baik teh henteu ibu-ibu teh Jumaah andai kata babari ibu-ibu anu masih kene boga salaki ibu-ibu anu kagungan naon caroge bu ibu-ibu teh isuk-isuk poe Jumaah teh manyusuhkeun baju samping eukeur salaki diniatan supaya kapake naon Jumaah jadi aku segala rupa perlengkapan eukeur suami ya di mana rek berangkat Jumaah malahan di mana balik Jumaah ibu-ibu mempersiapkan cikopi mempersiapkan kulub hui pisang goreng eukeur saha eukeur salaki anu balik Jumaah ibu-ibu insyaallah ganjaran Jumaah salaki sarua full dipasikeun ka ibu-ibu kabitan teu bu ibu-ibu kabitan teu ada diajar gitu. Nu mata kolot bageulama di mana balik Jumaah teh sok disayangikeun eta teh di tetangga teh ditepas teh ya ngikeun dengan kopi segala rupa zaman bareto gitu jadi di balik Jumaah teh ayeuna tinggal naon deui wae subhanallah coba kamu kurang ya dilaksanakan dan berangkatna bijilna disana kene urang kene awal kene seperti itu pantes di mana ayeuna datang pandemi datang corona Jumaah di kumaha diliburkeun nyeri hate naon sababna pangna nyeri hate ganjaran Jumaah kumaha tapi di sisi lain ada tempo Jumaah ditutup amak-amakan protes cina Jumaah diliburkeun teu ngaranna ieu taraweh di kumaha diperekeun teu ngaranna ai tempo mah diajak Jumaah usum geus dibuka deui
dibuka corona geus dibuka deui, PSBB geus dibuka deui, yo urang berjamaah deui, yo urang jumaah deui, jadi harap deui we. Begitulah jadi. Nah, jawaban mata pantas kewajiban jumaah. Dina keterangan didawukeun mantaroka salasa jumain. Sajelema yeuna lalaki anu geus wani ninggalkeun salat jumaah 3 kali. Ingat berturut-turut ya. Bigoiri udrin bari teu aya uzur, maka toba Allahu qalbahu, toba Allahu ala qalbihi. Gusti Allah Ta'ala nutup ngonci karena jero hatena moal menang hidayah, moal menang petunjuk di Gusti Allah Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Memang benar jelema ninggal ke jumaah ya 3 kali berturut-turut seperti itu. Tapi ingat ya, ancaman jelema nu ninggalkeun jumaah 3 kali berturut-turut lamun teu aya naon. Sekali deui, lamun teu aya naon? Lamun teu aya uzur. Adapun lamun aya uzur mah tidak ada masalah, ancaman eta teu aya. Tinggal wae meureun urang kudu nyaho naon-naon wae ari uzurna jumaah anu teu neraka lamun mun teu ngalaksanakeun jumaah. Uzurna jumaah sarua jeung uzurna salat berjamaah. Sekali deui. Uzurna jumaah sarua jeung uzurna salat mun uzurna jumaah aya 20, uzurna berjamaah oge aya 20. Mun uzurna jumaah aya 25, mangka uzurna berjamaah oge aya 25. Tadi kan diterangkeun dina keterangan jemaah berjamaah ya. Komo lamun teu ngalaksanakeun jumaah, tapi ingat kabeh oge anu 2 rakaat teh nu dosa teh anu teu aya naon. Udurna tinggal jumaah saeutikna 20. Sekali deui. Uzurna tinggal jumaah saeutikna naon? 20. Satu jelema nyanyabaan. Nyanyabaan ini memeh subuh poe jumaah. Sekali deui. Hiji jalma anu naon? Nyanyabaan. Ini nanyabana poe jumaah memeh naon? Memeh subuh. Mangka di mana lalaki init-initan poe jumaah samemeh subuh teu jumaah di perjalanan terjadi dosa karena itu uzur. Ngan inget nu initna samemeh naon? Adapun nu initna sabada subuh mangka eta lalaki beda nyaba terjadi uzur karena tinggal na jumaah. Wajib ngalaksanakeun salat naon? Di mana ngalaksanakeun jumaahna 2 kemungkinan. Mungkin dina perjalanan di panyebaan, jeung mungkin balik deui ka mana? Ka lembur. Nyawa heula. Dekata sigisu ka mana? Ka kota. Initna adalah jam genep. Ya, mungkin engke jumaahna teh di kota, wa imma mungkin balik deui ka mana? Ka lembur. Masih jumaah ngalaksanakeun di lembur. Ngan lamun di lembur eta mun eueuh manehanana bakal kurang bilangan jumaah ya, mangka wajib eta lalaki init nu sabada jam genep sabada subuh mah jumaahna ulah di panyabaan kudu balik ke mana? Ke lembur. Naon sababna? Atuh cing euy kudu make polo dapat ari jumaah mah sah ngan ukur kuduaan. Lantas beda jeung berjamaah nu biasa. Jadi lamun setia mau 40 jelema tuluy init ka kota aya 5an.
Sanggeus salat subuh eta teh berarti nu 40 kurang sabaraha? Kurang 5 ieu. Ai manehna mah nu 5 ini ka kota Jumaah di ditu kan ieu kan sisana sabaraha? 35 gara-gara maneh. Ini ke kota tuh balik di kemana? Kalau mood kuring jadi kumaha gitu. Orban, hecing ingat. Ulang orban ke Jumaah urang. Di mana urang ini ke Jumaah? Tinggal wae ka malam mana yeuna di lumur urang teh. Ya, ku initna urang teh kakarek 5 150 ya leuh. Matak lamun urang ya ulah doraka lamun teu Jumaah di lembur atau teu Jumaah di mana di perjalanan maka initna kudu memeh naon. Jadi init memeh subuh jadi udur itu adalah wajib melaksanakan naon. Catatan initna kudu memeh naon. Jumaah init-initanana beda jeung jamak kosor. Jamak kosor mah salat menang di jamak menang di kosor mun init-initanana jauh 100 kilometeran. Ari Jumaah mah uzur Jumaah teu naon meskipun init-initanana deukeut. Dek kata ti dieu ti mana? Ti desa Gajah Mekar dek ka mana dek ka Jelgong. Ada kata ini nanti dia memeh naon ieu memeh subuh di Jelgong teu kakeunaan wajib Jumaah. Teu neraka termasuk udur Jumaah. Asal initna adalah keluar ti lembur urang gitulah gitu. Catatan initna kudu memeh naon. Adapun initna sapada subuh mah teu jadi udur. Sakali deui udurna Jumaah saeutikna ya sabariji. Ieu kakarek diterangkeun sabariji. Sabaraha deui? Berarti lila kami lalakot. Aing ngaji pada saat teh jual naon? Jual bisa. Mata anu teu ngaji mah jual kitu we. Begitu aya doklon teu meunang lockdown teh teu meunang naon? Jumaah jual naon? Sosorong kawas meueuk. Sabab canya udur naon? Udur Jumaah. Gitu ya. Ini rasa teh pangakangna. Alhamdulillah kuring teu naon? Teu libur Jumaah teh cara ajengan anu mah ka bawah ku sakabakaban. Pardina katerangan tilu mah tinggal Jumaah 3 kali. Tuluy-tuluy eta kumaha? Munafik, apa dikunci cenah hatena. Teu apa tungtung teh digoeri utrin lamun teu aya ulurna. Mata diri diterangkeun genep-genep teu udur tinggal itu adalah termasuk dosa gede. Jangan lamun aya udur Jumaah udur teu naon teu jadi dosa. Anu pernah tinggal Jumaah meskipun urang salat lohor. Ingat meskipun salat lohor tanpa aya udur Jumaah tetap dosa besar, harus istighfar, harus dimohonkan ampun kepada Allah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam jami'an sahabat wa tabi'in wa tabi'in al-bisani ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa'allimna alladhi yanfa'una walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adzabil nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam bi surah al-Qur'an al-Fatihah.